jadi Kang Asrif Bapak RW sareng Bapak Hajat Ibu Hajatnya mohon ya. Ulah dipoto saya masuk jeding lain anak Video. di video sok jeding saya mah lain sok video. Insya Allah orang kesangakan ada nabi kamayunkeun lagu-lagu Sunda kanggo Bapak karesan pengurus di lingkungan daerah Garut Samarang. Kan we apa ulah kang ngadok kewe ngadok atas ger nyanyi ger menyanyi lagi eta masih kene wae Taida sareng anak pilih bari kersakeun duet kan aya duet mana we aya juru kawih di dinya nah sok dipasihan we tepang muhun kangge order tanya ya Bapak siap Ibing insyaallah siap Tangogo. Cek. Nyanyakan kawin muhun saurana hoyong bangmung hideung aya. Mangga beda aya taula karuhun cek.
Terima kasih Bapak. Atur nuhun Pak RW Cigarut, mohon Bapak. Iya mah Pak RW Cigarut. Alhamdulillah kesembuhan atasnya Bapak RW 20. Atuh alhamdulillah Neng. Bapak RW 18, mantan RW 18 terus Masolihin oke alhamdulillah. Alhamdulillah. Sok resek dan milatuannya aya kagagelan. Karoskeun kagagelan naon. Eta. Nah, Eta. setiasa nyanyi, muruhkeun. Muruhkeun. Setiasa joget, Muruhkeun. muruhkeun. 10.000-an ke RW uing nu sapena. Sok eta ngomong. Bias Masolihin bias rengsekeun lah. Iya. Kawana karep nya. Kamana wias we. Kamana heula? Kepenting ramenya. Diantos kumaha aya pamungut lagu deui. Pemilih aya anu bade nyumbang kesakan masuk Beres. laras kumaha teteh pagar ayeuna. Karena saya istrinya mohon sekarang ibu masih kena sibuk Sibuk. mohon Masih kena sibuk. nah gitu. Kumaha Ibu Hajat? Ibu Hajat. Ibu Hajat ya aduh Bapak Ibu RW sekarang Ibu Ibu RW. Bapak Hajat. Ibu Hajat. aku naon Pak Ibu RW Pak Ibu. Yang kasuk ke Acan oh sekalian kan yang nyawena sekalian Mohon sakantenan saha Bapak RW-na. kan enggak Ke. kurang ayeuna mah ngantosan RW 18 Antosan we. sareng Masolihin Ya tong dirurus sukaronya. sareng Bapak mantan RW 18 sugan we Segan pisan. ayeuna hideungan ka urang Komo anu eta mah. Oh, Yulai. Aduh. Lagi pada nonton. Aya. Bener teh RW boga duit teh cenah urang ge disebut bae ku si Kamil. Eta. Ku MC. Asik diantos bisa. Makanya